Ngeunaheun ban kebon teh cara angki mah ieu. Melak sereh ah. Aduh, tak budak dengan laliwatan we kebon aing deh. Kebon aing pakai jalan. Paling pakai kayak melak cahu. Kamananya si Aboy koeng rek diajak babandring. Anjir, aing nanya kuat di tembalan. Degong jelema teh euy. Kemana Boy? Mau kemana-mana? Dengan dia orang babandring yuk. Ayo. Yang sisa perut ngilu. Nah, ini senjata kan lah. Mau dicarikan memang. Jangan tuh. Mal iya, apa cek ngilu? Itu pot orang ke kebon. Yuk. Yuk. Salah, rek di channel jelas sudah nak. Boy buru tuh boy, coba manuk cangkurilang ya. Kan kudu lila mau lihat. Kajian teh emang di nggak usah teh bising dicerekan mama mana kita di taman di deui nah gitu aja. Aduh. Naon eta? Wah, malah salah imah budak ieu. Keur babandring, marana. Wah, itu sanyana budak keur arulin. Tangkalan aing itu peplakan di talilasan deh. Goblok deh. Woi, siap budak. Tong arulin kemana aing? Gara naon? Gara-gara naon sih budak? Arulin kemana aing? Eta naon di peplakan aing talilasan deh. Pot turun pot anu bogana. Daripada laliwatan wae jalan dia kau yang pagar mian ge jalan teh. Ilok atuh geus di pagar kieu diparakekeun wae jalan kebon aing. Ieu mah pan ku aing rek dipelakan ge. Laluasa. Kenaraon maneh dak? Biasa YouTuber ah. Wih, bukan wae nya lain ngararaji kayak itu. Terus balik ngaji mah ah. Oh, sebalik. Beja orang ka A6 tadi orang tes dicarekan kudu boga kebon. Pas mana maneh? Di kebon. Oh. Wah, ya tuh. Kebetulan di keberapa nih? Ah, iya lapar wae atuh kebetulan. Ya, dede dicarekan kudu boga kebon. Dicarikan kunaon? Ngantuk Di mana kebona? itu. Ayo orang teang. Ini pagar? Tadi pagar tuh. Tuh, Aing tadi perasaan keur mandi tadi pagar. tadi ku aki-akina di pagar abe teu dirusak deui. Gobloknya. Tuh,
teman-teman. Geuing atuh hirup teh sagala kuat jalan di pageran aing. Rusakan Bur. Jalan kok di pageran kieu. Mana jelema anu nganyarkan sia? Tadi mana itu ke ngoreda. Dihaja-haja mah eueuh tuh Bang tapi goblok. Menang aing capek-capek ngieun pager ruksakeun. Ngieun deui ku aing. Mantap naon ngaliwatan teh ulah jalan wae kebon aing atuh. Jalan wae dieu mah teh. Pager deui ku aing kuman jelema teh. Ngaliwatan jalan kebon aing. Mah meureun ku aing teh rek di pelakan. Abang kudu diruksakeun deui wae atuh. Hah, ini yang di pagar kamari mah henteu. Oh, gering di pagar ya teh. Kumaha liwat. Coba luhur deh euy. Maju apanya? Sial. Yang tiba nek liwat ge buat gue hese. Bak aing teh di bawah. Aya jalan teh ka dieu geuningan aing kudu luncat. Aduh, teuingan bangsat. Bangsat teh. Sasi mah geran jalan di dieu ih. Bos. Ayo naon yuk, ngerawas wae. Sinari teh dagang sendal. Henteu libur raya keur hayang libur. Ah, yang KSD tunggu. Pak, benar. Pak, boy kamari disarekan ku tukang boga kebon. Naon emang? Kamari babandring disarekan ujug-ujug Di kebon saha? Mang Korun. Ayo urang teh lah. Carekan wae. Di mana dicarekana? Kamari. Jadinya Ieu naon di pagar sagala? Pagawean Mang Korun kalau salah ieu mah. Ayo balik. Oh, jelema ge. Jangan ngeliat rambutan yuk. Rambutan saha? Rambutan Mang Korun. sarekan moal. Wah. Ayo orang ngeliat rambutan. Lihat-lihatnya. Bulan habis ngajal mana? Lumayan lah, mahi sekali mirun sini mah meureun.
ieu geus ruksak deui wae pager. Moal salah ieu pagawean jelema bangsak ieu. Urgen deui meureunna. Wah, moal salah budak itu nu meyakeun rambutan aing deui yeuh. Pagar oge moal salah dan budak eta nu ngaruksakeun teh. Woi! Tidak sia-sia kan rambutan aing budak. Sia we beneran nya nu ngarusak pagar aing teh. Lain orang ieu, Mang. Orang kadege geus rusak. Ah, sia teu ngaku rek saha deui atuh mun lain sia nu ngarusak pagar. Lain orang ieu mang, bener tinyaho. Tidak sia-sia ieu ngalah rambutan, ha? Hete Mang, tibang rambutan jadi ku Allah, koret-koret teuing. Tete sia. Ya, boroning rambutana, jukut nage nu aya di kebon aing jukut aing. Langit nage luhureun kebon aing langit aing. Sia ngeunang-ngeunang rambutan aing. Geus balik sia ka ditu. Ulah arulin kebon aing, bro. Balik. Dasar koret-koret. Oh, korek. Guys balik, Aceh. Tuh ketemu merengkel naon, shopping. Ya, aku shopping. Biasa, pegawai imam mau anggus nak. Mat. Naon, ya teh. Kuguruan wae, mamaan wae. Pegawai. Beres-beres lomba banget gitu. Naon? Mamaan wae tadi. Namanya ada. Naon? Agar aboy balik ngaji. Heeh, terus Ayo si bapak kejang awewe. awewe. Awewe saha? Kenyaho banget nama ada jika siluman. Siluman naon deui ieu? Nyaho siluman naon meureun datang rupa. Buah siluman kadal. Isi mau jadi. Bisa jadi heuh. Eta selingkuhan deui sugan. Ganti siluman. Geus mari kadal ka dieu. Apa gerek lengkrak? Saha atuh kira-kirana ieu teh nya siluman teh? Boboa mah ieu masih ede. Saha deui atuh beungeut nu ka siluman lamun lain si ede. Kurang naon atuh ieu beungeut apa beungeut teh goreng kuat diselingkuhan jeung siluman. Siluman mending aya siluman jelema, siluman kadal. Urang kumaha atuh ieu teh apa beungeut urang teh panggoreng-gorengna jadi pamajikan teh kurang geulis, apa kurang glowing. Boba kudu meuli krim anu jutaan sugan ieu mah. Ambeh teu diselingkuhan malulu. Goreng ieu teh goreng. Geus aya ieu sugan tuh. Geuningan okos kokoloteun sugan moal ge diselingkuhan ieu ku siluman. Ih Allah. Mana gitu nya? Ya Allah. Kumaha ieu teh Allah boga salaki ku kieu-kieu teuing nyeri we ka pamajikan. Urang teh asa geus teu sanggup rumah tangga dinyeri wae diselingkuhan wae kieu ya Allah. Ampura atuh dosa abdi. Ieu kan we ku salaki teh nyeri pisan abdi mah